Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Alhamdulillah pangestunya. Mudah-mudahan hidup sadayana dipasihan kasehatan ku Gusti Allah anu Maha Suci. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna patepang di sareng payogi urang diajar di bahasa Sunda. Ayeuna masih ngeunaan mika weruh pupuh. Nah, minggu kamari urang parantos diajar ngeunaan huruf vokal bahasa Sunda. Kunaon Pak masang diajar di huruf vokal? Nah, kusabab huruf vokal teh aya hubunganana sareng pupuh. Cik ayeuna Bapa hoyong apal, saha nu masih inget keneh kana huruf vokal bahasa Sunda aya sabaraha hiji? Ya, leres. Aya 7. Nu kahiji aya A, I, U, O, E, E. Nah, jadi 7 eta teh mangrupa huruf vokal bahasa Sunda. Benten sareng huruf vokal bahasa Indonesia, pami bahasa Indonesia mah aya 5. Eta A, I, U, E, O. Nah, aya 5 nya huruf vokal bahasa Indonesia mah. Tah anu huruf vokal bahasa Sunda anu seueur pahili. Nah, eta aya 3 antara E sareng E. Nah, tapi Bapak yakin pasti hidup mah tos apal. Kumargi minggu kamari atos diajar ieu. Nah, kamari urang parantos diajar ngeunaan harti pupuh. Naon cenah harti pupuh teh? Nah, pupuh teh nyaeta wangun ugeran atawa rakitan puisi tradisional Sunda. Nu geus tangtu patokanana jumlah padalisan dina unggal pada sarta kauger ku watek kesina. Nah, kamari urang parantos ngabahas oge naon eta padalisan teh sareng pada teh naon. Dina pupuh nu kitu teh disebutna guru lagu jeung guru wilangan. Nah, naon sih guru lagu jeung guru wilangan teh, Pak? Nah, ayeuna urang bahas ku urang. Tah naon Pak guru lagu teh? Guru lagu teh nyaeta huruf vokal panungtung atau terakhir dina padalisan atawa kalimah. Nah, jadi padalisan teh dina pupuh teh padalisan teh nyaeta kalimah. Upami pada mah bait. Nah, nya contona dina kumaha Pak nentukeun cara nangtukeun guru lagu. Nah, ieu payogi gaduh contoh dina pupuh kinanti. Nah, budak leutik bisa ngapung. Nah, contohna ieu. Cobi urang ayeuna tingali huruf vokal anu terakhir. Coba ayeuna tina G. Upami G huruf vokal sanes. Sanes. Upami N. Sanes. Upami U. Nah, laras huruf vokal. Jadi, guru lagu dina ieu kalimah teh dina padalisan atau kalimah budak leutik bisa ngapung teh guru laguna nyaeta U. Nah, eta jadi guru lagu teh eta. Jadi guru lagu dina kalimah budak leutik bisa ngapung teh U. Nah, itunya kumaha kahartos? Mudah-mudahan kahartosnya. Tapa ini nu salajengna naon deui saurna teh? Tadi saatos guru lagu teh anu namina teh guru wilangan. Nah, guru wilangan mah nyaeta jumlah suku kata dina padalisan atawa kalimah. Nah, contohna masih anu pupuh nu tadi, pupuh kinanti. Budak leutik bisa ngapung. Nah, eta. Ayeuna urang tingali jumlah suku katana dina padalisan budak leutik bisa ngapung. Coba ya. Bu, hiji, dak, letik, bisa, ngapung. Nah, berarti aya 8 suku kata atau 8 guru wilanganna aya 8. Ya. Jadi guru wilangan dina kalimat di luhur teh aya 8. Kumaha tos kartos duwi ka dieu? Nah, cobi ayeuna guru lagu sareng guru wilangan dina pupuh kinanti budak leutik bisa ngapung berarti 8 U. Ya, guru lagu sareng guru wilanganna aya 8 U. Nah, mudah-mudahan tiasa dipahami ku hidupnya. Nah, ayeuna tos hidup nonton ieu hayu urang sasarangan ngisi kuis dina Google
Po menu kupayogi bae dikirim di grup. Hatur nuhun parantos nonton karena ieu video. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hayu urang sasarangan ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.